Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Obleng 24. TikTok ding diam merayap. Datang seekor bondon lalu dibawa. Terima kasih udah bergabung di TikTok ding. Diam menghancurkan si dia berduaan sama aku, kawin anjing babaturan. Ayo. Alah, pelanggaran naon euy. Beungeut gitu pelanggaran. Alah euy. Bener garulis kieu na TikTok anjing marulus. Glowing deui euy teuing kepanggih nama teuing glowing ting teu teh. Bener euy marulus kieu anjing naha upoek euy. Urang pentan nomor DM Ieu garulis kieu euy. Tah, kirim euy. Euy. Geus euy, dibales euy. Cing ngobok cing live-na euy. Kenaon weng? TikTok kan blank atuh. Tah gitu diajar bisnis maneh teh. Jadi ame maneh teh boga kagiatan, boga duit, boga penghasilan, dan pagawean teh sare molor main game alus gitu mah. Aing mah keur ngoprek TikTok sia teh lain bisnis, goblok bisnis jauh-jauh sia ceuli naon eta goblok. Astagfirullahaladzim, henteu bersyukur boga pagawean eta teh hese hayang bisa jualan online di nu HP teh. Ganteng tapi maneh mah tidak menerima apa adanya. Aing teh bersyukur sia teh aing keur main TikTok kan sia teh ceuli naon goblok. Aing mah make celana baju tuh make senal era mun dibubuli ieu mah keluar juga jelema stres. Sia stres rehe goblok. Aneh. Anu goreng patut. Salah aing ka dieu. Anjing power jelema eta goblok. Stres wae anjing. Hah? Non pamajikan mana kunon? Iya, Bleng. Pamajikan orang Butarasi lagu teh nya. Nujikeun ku dasi eta. Anjing ngeunaheun di joget mah. Oh, pamajikan mana dileperkeun bae ku urang ge sabulan ceban ge. Pamajikan. Siana no wanian ngomong gitu. Eta tadi pan ngomong pamajikan di dinya deuk di leperkeun ceban sap minggu mun deuk mah bae. Anjing bahaya sobleng jadi gitu. Anjing power well lah gajeng nasuhunan. Bleng. Anjing lieur sobleng sobleng nu ngobrol yang ieu anjing mah tiga. Anjing stres sobleng. Yamet kudasi, Bang Yamet para kedasi. Ada lagi mochi, Bang Ara para kepeci. Moal atuh sia teh papua aing teh hayang juga sobleng. Lamun bongkos si Obleng mending TikTokan tuh ngajalanin ka jeung we jamet Kudasi. Yamet kudasi, Aing Bang boga Yamet para kedasi. Araraki mochi, Bang Ara para kepeci. Weng. Anjing karek bieu sia teh. Aliran batena tuh batu. Balik anjing. Didi, aku urang ngobrol tadi dengeng. Nah, eta HP-na eta. Dikasih naon, Lur? Lain lur.
Ulah eleh ku budak murah ayeuna main TikTok. Aplikasi TikTok gila. Ai urang geus boga acan gitu encan. Video ge menang kijing 2. Anu bener satedulur aing mah. Aslina di dieu menang 2. Garelis euy. Anjir atuh nyaho kitu macing boga teu aplikasina. Cing urang download. Siap. Kurang jang papantengan ari peuting. Ah gitu bener. Urang teh kulah eleh urang bisa nanya. Tah ieu ya. Tah ieu lur ye. Mana tuh anjir. Pantasnya mus. Tulis gitu. Urang rek download atuh sok. Bener sok. Mumpung aya kene kota urang kamari meuli. Ah kela lur. Ieu keur ngadownload. Keur loading. Kalem sinyalna atuh. Mana nu tadi eta? Tah iya lur ya. Cing urang sidik-sidik. Kelaun mau pola-polananya. Tah iya lur. Gila. Ieu mah simulus rahayu si berkah salamet ieu mah. Selamat gitu. Bener. Level tsunami deh kapan majikan dia teh. Alah atuh. Aduh, moal urang ini. Segedeng di. Enak ge bakal jadi. Kasihkeun loading. Heeh. Ieu lain TikTok. Aha, lain eta tuh. Nah, dari ieu Ieu teh mah micet. anjir paingan da soalna ulang ge nu kieu ge ngan teu kabuka. Lain nama tuh. Salah lain eta salah. Mana atuh nu mana? Berarti nya salah nge-download. Lain kitu atuh. Mana di Dirinya mah cuma nge-download, mun lain nge-download. Heuh da ieu ge atuh wawuh teh dirinya teh lain sakedeung. Salah, lain kitu. Mana atuh? Wes. Dirobak, Breng. Ngobrolkeun urang pamali dosa ngobrolkeun babaturan teh. Masalah download itu lain masalah. Oh, Bleng, dinya masuk udon, lain masalah di dinya. Emang enggak tahu saya ngapalin TikTok cenah. Nu kumaha TikTok teh? Cek saha urang masuk ngadownload. Namun ngabondon mah pamali dosa. Eta teh Gusti Allah teh tidak suka ngabondon teh. Dengikeun kan jablek. Teuing Ulah teh gila. teu hati. Tuh urang teh ngebahas eta. Ieu HP. Tah, amun kapanggih ku pamajikan kumaha di saat teu keur micetan pesen awewe pamajikan teh ningali. Urang mah teu ngiluan teh. So, jadi kudu bisa campur waduk nu mana rana, nu mana boga salaki. Sudung. Kisah Bleng teh, Po. Geus belajar lo teh wae. Tah eta awas kade amun aya jana WA. Seru sia, coba. Seru sia. Belum. Pohang sia. Lain loh, sok jadi kitu kunaon ieu. Teuing urang asa kaget tuh. Gebragi HP untung-untung anjing. Ieu HP loncat gitu. Ai asa masih cager teh sobleng teh. Dah. Kieu aing mah. Eta dah. Saya mah kira naon di dinya. Ari mah ngarobrolkeun naon ieu teh nina riweuh. Lain tiga. Sok Bleng gunaon. Set ngomong. Jadi gitu anjing, stres. Ebel benernya. Ayo sampai enggak serius ayo asa jeung ring. Pemajikan urang seminggu dileperkeun cenah. Aduh, kiro sok lain mah. Mana aman jeung sampaikan. Mending ka Mang Entus genah leperkeun hana. Ya, lalieur juga. Lalieur. Mama bae mung teh mah ka urangkeun. Aing mah. Emang Adan tah mana atuh mah. Gelo kabeh. Gelo kabeh. Cok. Pancok. Neng. Lak-lokan wae jiga lehonon kak. Wah, kada kelebat. Anjir kita keluar. Mun ada ke SMA mah kita ka jero, lain kita keluar. Cong itu kan ngobrol. Ayo jujur kan bisa tahu mari lah. Liur. Tah, gitu kita ka jero, aya tamu teh jadi dihargai. Heuh siap ka jero. Tuh, cok. Dia harus baju depan. Kalau mau Obleng, copat. Kalau mau goblok, main uyuk poe pas entong geus eta. Bener euy ka sahabat mah euy. Sahabat ada SMA.
jam maghrib jam 6:30 pus aya ieu siap bener nawaran ge hantu bor apa ceuna lain ieu nya anu nawaran ge hantu dah gitu atuh kababaturan mah alhamdulillah gitu aduh di baju teh weh di baju kuas awak boga ada rai wae kemarin teh urang teh komekeun muntu Kang Juju na keur aya di soreang manehna teh di soreang teh manehna teh jual beli bondon goblok jauh-jauh ka Kang Juju di baju Kang Juju aduh saliwang kieu anjing urang kieu teh gara-gara di band gara-gara ulang ke TikTok. Assalamualaikum para wargi sahabat oge jual ayam motif itu tah anda pemelanggaran komunitas. Oh iya juga na yeuh eta si sobleng jadi ceket kieu teh aing ngerti permasalahanna aya mah geus urang gara-gara masalahna mah ieu teh TikTok Wisnu aya maneh mah cilina bonge kolot-kolot jadi ka aing si goblok nu conge mana tadi datang wah ini diusir ngadon asuh nah orang kopi teh diinum ngadon diinum poek sugan sobek atuh geus geus kieu lah urang mun karunya di dinya kababaturan ke CS urang pamuparan ieu aing eta teh mata pencaharian uang urang mulai kababaturan mah anjing sudi aing ngamubaran heuh ku aing badubaran rek aing karunya rakuan kababaturan yang terbaik. Salah jam.